jang diri sorangan we ngadoakeun padahal ibu lamun hayang ngadoa teh ijabah doakeun batur lain doakeun urang. Punten. Lamun urang ngadoakeun batur leuwih cepet tibatan ngadoakeun diri sorangan. Cek abdi teh ibu-ibu mudah-mudahan beunghar. Amin. Amin. Jadi abdi teh diaminin ku saha? Ku ibu. Ngan abdi diaminan ku saha? Ku malaikat. Jeung anjeun cek malaikat teh kinten-kinten heula mana ijabah doa ibu jeung malaikat. Malaikat berarti saha ngadoakeun batur teh urang heula saacan ibu-ibu teh diijabah. Jadi lamun urang ngadoakeun saena mah doakeun batur. Ngarah urang didoakeun ku malaikat. Lamun teh mah Gusti ngadoakeun nyalira nya, da malaikat mah ngadoakeun. Teu moal jang anjeun teu panjang urang atas ku nyalira nya, atas ku nyalira. Tapi mun ngadoakeun batur, misalna urang teh diondang ku tatangga bunghar, gaduh mobil, rasukuran. Cek ibu cek nu tatangga gaduh mobil teh. Ibu dihaturanan sumping abdi pangdoakeun mudah-mudahan di mobil teh cing barokah, cing lancar, cing mulus rahayu. Inanya mobil teh cing sae. Cek ibu teh amin. Tah, urang teh ngadoakeun saha? Ngadoakeun tatangga anu gaduh mobil gitu. Cek malaikat teh jang anjeun. Berarti urang teh naon? Ngadoakeun teh heulaan kana urang ijabah doa teh. Mata cing seueur ngadoakeun batur asal ikhlas we. Ngan urang loba nu teu ikhlas. Teu ikhlasna kumaha? Ngadoakeun nu beunghar urang miskin. Teu teu ikhlas teh. Lah urang teh ngadoakeun teu ikhlas urang teh kapangaosan aya kana nu syukuran bumi, syukuran mobil, syukuran atuh ikhlas ngadoakeun nu beunghar urang ge miskin kan. Jadi kada ikhlas. Da sabanaon urang ngadoakeun batur mah urang nu panggeulana diijabah. Eta akhlak kajungkeun. Akhlak kana diri urang. Aya deui akhlak teh ka manusa. Tanpa pandang bulu manusa dek iman teu iman. Naon eta? Anfa cing manfaat. Cing manfaat hirup khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsaena manusia teh jamin upang manfaat. Manfaat kasa ka umat Islam manfaat, ka luar Islam oge bermanfaat. Rek nulungan mah ton pandang dulu, tong ditanya agama, jangan minta tabrakan di jalan. Ieu teh Islam, Kristen tong tulungan teh heula. Jeung di maka Kristen Islam komoji teh Persis Muhammadiyah entong ditanyakeun ya. Ah mali turungan ieu mah kitu ulah masalah organisasi agama ge urang tong ditanya rek nulungan mah khairun nas anfa'uhum linnas. Kade eta teh urang mah da sok kitu rek salat teh di masjid ibu kam kota rek salat lohor di tengah kota teh eueuh masjid teh ngan aya di pelangan eta masjid teh beda jeung kurang pelangna mung kadinya pada sarua kiblat ada teh hayang asup coba eta dina masjid eta oh nya khairan fahum dinnas. Jadi papada manusia kadang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsaena manusia teh jamin nu bermanfaat di papada manusia. Kadang urang teh tiasa ditampi teh amal ku eta. Amal nu teu sapira. Anu aya kamangfaatan jeung balarea. Kadang urang dina amal anu katinggal ageungna mah teu ditampi ku si Allah. Pira oge nyanak sampah, pira oge pira oge beberes masjid, pira oge ibu udah beberes masjid sanu rek muji nya beberes masjid teu aya nyapukeun masjid ngepel masjid eueuh nu muji beda jeung nu salatna di lewat masjid Allahu Akbar ieu getol salatna nya anu beberes masjid eueuh nu muji padahal eta pahala nu beberes masjid nu sarolat diri teh pahala nya nu beberes masjid kabeh. Tuh, coba. Punten nya etanya jiga nu sapira. Padahal eta jalmi nu ngarasa bangga ku amanah can takut ibadah, tapi ibadah. Tapi jalmi nu teu bangga amanah ditampi ibadah. Eta akhlak kepada manusia. Anu terakhir, ba'dul ulama ngunafnakeun aya deui akhlak. Akhlak ilal alam. Ka alam. Sadaya alam teh kullu ma siwallah. Setiap salian perkara salian Allah sebagai alam non aslah teh kedah mas